Kes, Sudah ayah nunggu gorowan. Saat teh. kes, kes. Tapi nah nunggu gorowan nih. Saat teh. Anjir. Ayo si kekes tuh dok. Euy, can balik. Biasanya nyoba kene. Umroh masa bulan. Mereka. Teh balik. Pastilah soal teh balik eta. Can balik. Naon gitu? Tadi nama minta naon teh eta teh anu balulet geuning amis teh formal butuhnya tak. Cenah anu kita teh nyagar cenah teh lambung. Dah setek korma di mana? Salep ubar budug mah lain korma. Budung gimana? Ieu mulus kieu bersih suku ge. Aek ngawangkong pipa nyangeun ieu teh. Bisnis lah saeutik mah. Ayo ngapi itu ngapi. Ngapi ka jero yuk. Itu. Ayo. Ya ini teh. Arek obrolan naon ya? Aya obrolan da. Ari sakira aing ngobrol henteu jeung masa-masa mah kumaha geuning do garing tenggorokan teh. Ika geus nyaho tujuan maneh mah ka dieu nyaho di ka ya. Udah ame ngeunah ngawangkong lagi wae. Tuan kedeung. Oh kopinya. Kopi geus tara ngopi teh ka. Aduh, mereka. Aya api bisniseun ieu teh. Naon ya? Nyata ngomong langsung yang bisnis mah teh ngeunah atuh. Rokona aya. Mereka magnum. Oh, atuh da. Aya we raya. Kekes sih kekes itu bisa ngopi tuh udud deh. Sarua orang oge. Lo ini nyaman gawe sekalibat mah. Kolebat ripuh we ya ngar. Atuh udah sok. Yang lain mah konten merah. Kopi mah nya. Oh, kopi mah geus tara ngopi nya teh. Kararantot kudu teh euy. Mereka power we si kekes. Di Batur kan rame gini. Rame kumaha? Eta orang ini Batur. Dah, betul ya kendai. Ini nyata mereka power pas kekes soalnya mahal sepertinya. Kamari mah ngadenge beja balik cenah. Tilupayan dia balik. Tilupayan dia balik cenah. Syukur ya tuh sebenarnya mau korma nya. Mawa korma meureun terus naon ya di Mekah mah. Kacang-kacangan lah, tapi ngayeuna mah. Terus di mana tadi dadamping? Kacai. Ini mustahil jalan mau kasih kacai. Allahu Akbar. Coba mereka tempat saya aja. Damping tinggal pakai sorban, tinggal pakai kopea jadi ustad. Biasa nage kayak nu pae amin mah harutna dalam po rokok yang keadaan didinya mah. Bisa gitu lur. Ada. Aduh, kumaha ya Itu kue naon masalah coba lah setik mah siap lim deh. Mana? Kan ngerasa keju geuning karsep si burit. Dek sama teh kaok nempon ke jajanan budak eta teh. Ngeunah bangun apa? Tong jadi kayak gini. Gaya dahar lah. Ngomong euy. Lapar datang geuna geuning. Kopi kopi mah kopi wae. Tek ngajak bisnis. Bisnis naon? Cara balik bisnis nage sia mah. Moal kan balik. Kamari ge hayam si kekes ket dijual nih. Kumaha itu kabar si sa itu teh? Si Bolu heuh. Teuing deh kan. Haji si beo teh kumaha? Jangan panggil deh kan. Kadek beuneu eta mah. Teuing. Si Bolu biasana ngarumah gitu nu si Bolu aduh aing. Kakarak pada ajakan nya beunang di. Aduh. Bagus gitu. Longok lah kemah. Barang longok tempo bisi aya di imah. Dia longok teh galak. Moal api-api arek naon. Kolotna euy. Moal mawa ieu atuh buah. Penting pengen ngusap aing duitna. Mau buah mah meuli deui. Kemana di? Jenuh deka. Kemana di? Kemaranya.
Balik tiga. Oh, ini anak kopi. Oh, kopi nah jadi dia rokok. Pan iya aya cai minum. Ayo, coklat rokok kayak dia. Oh. Kalau siapa mah? Tengok dah, enam bibir. Ya, balik ah. Ayo. Siapa mereka? Pegawaian teh gitu jeung gitu. Hayang teh kopi jeung udud, kopi udud. Anjir. Wah, anu ketinggalan euy. Ngalan naon di? Rokok. Siapa orang kok henteu? Oh, nya. Oh tuh. Eta sama wae kan. Gimana tuh? Lo mau orang kok henteu? Oh, piraku ah. Raku cenah. Hiji di gini. Hiji deui. Boleh. Kegantian. Pek bawa. Dah lah enak euy. Jeung ngarit di loba parabanan bagus teh. Cari gantian geus menang THR lah. Soalnya mangi. Sabodo. Yuk. Kayak bejaan mas kekesnya. Kira bejaan. Nya, cek aing oge setan. Rokok aing sabatang-batangna deui jake peuting. Baru dibawa ku maneh. Curiga kasih kekes ge kieu bangunna mah. Mata si kekes nyabana lila. Bangunna mah kieu da ieu teh. Digada ge hijina oge dan aing. Ada hirup, beak pada hirup deh.